Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam kudu terang anjeun eta jang anna fahmal aqaidil khamsina muqaddimatun ari ieu eta muqaddimah. I'lam kudu terang anjeun anna fahmal aqaidil khamsina kana saknyana ari memahami pirang-pirang akidah anu 50 al-atiyati anu bakal datang yatawaqqafu eta mikabutuh ala umurin salasatin kana tilu pirang-pirang perkara. Yatawaqqafu eta mikabutuh itu fahmul aqaid rujukeun ala umurin salasatin kana pirang-pirang perkara anu tilu. Al wajibi tegesna kahiji wajib, wal mustahili jeung kadua mustahil, wal jaizi sareng katilu jaiz. Memahami akidah nu 50 ngabutuhkeun kana perkara nu tilu. Hiji kudu paham kana wajib dan nu 50 teh aya nu dina wajib. Kadua kudu paham kana mustahil, katilu kana nu jaiz. Boh uluhiyah akidah nama atawa nabawiyah. Wajib pikeun akidah uluhiyah 20, mustahil 20, hiji anu jaiz jumlah 40, hiji 4 anu wajib ieu akidah nabawiyah, 4 anu mustahil, hiji anu jaiz jumlah 8 jeung 40 hiji jejeg jadi sabaraha 50. Jadi nu 50 teh teu kaluar tina wajib, mustahil sareng. Berarti urang teh kudu paham naon kitu ari wajib, naon ari mustahil, naon ari jaiz. Sok fal wajibu mangka ari ngaran wajib wa ya wajib allazi eta perkara la yutasawwaru anu teu bisa digambarkeun fil akli dina akal naon adamuhu eueuhna itu wajib. Ngaran wajib mah anu teu bisa digambarkeun ku akal eueuhna berarti kudu aya eta wajib. Ta eta teh kabehna 20 teu kagamar lamun eueuh. Nu 20 teh mesti aya di Allah. Wujud kudu aya, kidam kudu aya, bako kudu aya, mukhalafah qiyamuhu binafsihi wahdaniyat jeung satuluyna eta teh teu kaharti lamun eueuh wajib ngaranna. Allah aya mun Allah eueuh akal teu ngartieun. Matak mun maneh boga akal tapi teu daek wae ngarti kana ayana Allah sarua jeung teu boga. Dan nu boga akal mah kudu ngartieun kana ayana Gusti Allah. Mun maneh teu ngarti kana ayana Allah berarti teu ngarti, teu boga akal. Lolobana jelema teh teu ngarti kana ayana Allah. Pan Allah teh aya wujud teh. Teu kaharti Allah lamun eueuh. Ayeuna mah tibalik, Allah aya teu kahartieun. Justru kahartieunana Allah teh eueuh pedah teu kapanggih.
salah tuh dah. Allah engkau nyebut ayah ke Allah tapi tedek mangi karena ayana Allah ai pangat tedek mangi teu diteangan. Mata kita disusul wujud Allah teh teh kapanggihna kunaon nah aku hisi nah aku akli nu teu mangihan kana wujudna Allah teh neanganana ku hisi soca cepil letah atuh da ku eta mah mal kapanggih da Allah mah wujudna lin wujud hisi tapi wujud Allah wujud naon akli akal nu bakal mangihan kana ayana Allah. Bari teu sakura akal, da akal teh tilu secara global mah aya akal tabii, aya akal gorizi, aya akal ruhani. Jalema mimiti disebut jelema teh mun boga akal gorizi. Ari eueuh akal gorizi mah moal disebut jelema. Akalna disebutkeun akal jinis hayawan. Pan jelema ge jinis hayawan kalebetna. Can aya pasol, can aya nu ngabedakeun antara jelema jeung hayawan nu sejen. Lamun teu berfungsi akal gorizina. Mana kitu akal tabii, akal sasatuan teu nyaho ka pangeran. Nu salat teu nyaho ka pangeran, nu ngaji teu nyaho ka pangeran, nu zakat teu nyaho ka pangeran, nu puasa teu nyaho pangeran. Ini ka Mekah pulang anting mau ngaji jeung umrah teu nyaho pangeran. Eta ngaranna akal naon? Tabii. Dagang teu nyaho pangeran, tani teu nyaho pangeran, buburu teu nyaho pangeran, teu nyaho. Mun tukang dagang keur dagang nyahona kana untung dina dagang, ngaliwatan untung dina dagang teu diantirkeun nyahona hate ka Allah, berarti lain jalema nu dagang teh. Tukang tani bebeakan dina tani teu mangih Allah keur tani na semet nyaho teh kana pertanian jeung kauntungan tina tani eta ge sarua lain jelema jinis hayawan rupana hungkul jelema sateh nu bisnis wah duitna miliaran malah nepi ka triliunan keur bisnis na teu kapanggih jalan balik ka Allah nu kapanggih teh duit teh untung sieun rugi bungah menang untung teu pernah tina untung jeung rugi kapanggih jalan balik ka Gusti Allah eta teh lain jelema. Nah tak poke cek Nabi jelema nalika menang nikmat kabagi tilu. Kahiji akalna akal tabii nalika menang untung dina dagang parhum bil minat bungahna teh ku untung. Nu dagang bungahna ku untung teu inget kana nanaon asyabih bil bahaim sanajan beungeut ta jelema akur akalna mah jeung akal doma da kitu. Patak mun anjeun ayeuna apal kana ta'rif wajib sing bisa ngarealisasikeun. Lain saukur katalar naon kitu ngaran wajib ceuk akal alladzi la yutasawwaru fil aqli adamu katalar kitu naon sunana anu teu kagambar ku akal eueuhna berarti kudu aya eta wajib sing karasa ayana Allah kudratna Allah iradahna Allah ilmuna Allah hayatna Allah kalamna Allah sama basorna Allah sing karasa tah nu ngarasakeun teh ngaranna akal gorizi maka ngaran akal gorizi itu kumaha akal nu aya di manusia nu bisa nganyahokeun sifat-sifatna nu kawasa eta ngaranna gorizi di saha ayana di ahli zahir saha ahli zahir nu socana nempo keneh rupa nu cepilna nguping keneh sora nu letahna ngasaan keneh rasa ngan sanajan soca nempo rupa hatena leumpang ngan sanajan cepil nguping kana sora hatena leumpang tah kakarek aktif akal gorijina lamun teu leumpang berarti akal gorijina eueuh kuotaan nguih we di dinya meuli kuota tetap kuota teh ilmu ya
cicing dina rupa pok Allah nu nyeun rupa mah eta mah eueuh kuotaan HP-na. Eueuh dataan, listrik eueuh dataan hurung pareuh. Pareuh jeung akal urang oge moal caang eueuh dataan mah. Kesian kuota gebrae ka pangihuru. Eta kipas nu nguih eta luhureun maneh. Mun eueuh listrikan, mun eueuh kuotaan listrikna, muir moal. Oh, atuh akal urang ge moal muir-muir eueuh kuotaan. Itu deh. Kartos deh. Gitu. Lungu Mang Daninya deh lalu muat. Aduh Mang Acil beresan Mang Acil. Beres lah. Aduh. Ae layu sodiku tegasna henteu ngabenerkeun naon al aklu akal bi adamihi kana eueuhna ngaran wajib. Gitu. Jadi kudu aya wajib mah nya, akal teu ngarti lamun teu ngabenerkeun lamun eueuh. Dibenerkeunna ku akal teh lamun aya. Allah eueuh amek akal teh mun aya jelema nyebut Allah eueuh teh nya. Allah teu kudrat amek akal. Moal dibenerkeun dibohongkeun ku akal nyebutkeun Allah eueuh, nyebutkeun Allah teu kudrat, nyebutkeun Allah teu iradah. Sok nyieun contoh nu sederhana. Kata hayyuzi saperti mikabutuh kana tempat lil jirmi pikeun jirim. Kata hayyuzi saperti mikabutuh kana lolongkrang kana tempat lil jirmi pikeun jirim. Ai akhdhihi tegesna nyicinganana si jirim qadron kana ukuran minal pirogi tina kokosong gitu. Eta wajib cek akal nyicingan jirim acil kana kokosong sama hina jirim acil gitu. Eta jirim malik tah butuheun teu kana tempat. Butuheun mana tempat anu didiukan ku malik. Qadron minal firog butuheun jirim jelema kana ukuran tina kokosong. Sabaraha teh hal nu kadiukan ku Mang Dani. Akhdhu jasadidani ngempatan jasadna Mang Dani qadron minal pirogi kana ukuran tina kokosong. Wajib cek akal sehingga akal teu ngabenerkeun lamun aya jirim teu nyicingan tempat. Kahartinya ta eta teh disebutkeun wajib akli doruri. Jadi wajib akli doruri mah teu kudu mikir, jirim nyicingan tempat teu kudu mikir, dan memang langsung kaharti di mana-mana ge jirim mah nyicingan kana teu. Batak wajib akli itu dibagi dua na umul baruhin, aya wajib akli doruri, aya wajib akli nadhori. Ari wajib akli nadhori mah butuh kana mikir. Jika Allah wujud, mual kaharti wujudna Allah lamun teu difikir. Batak mun hayang manggihankan wujud Allah kudu tafakur, tafakur teh mikir teh. Lin teu katalar tauhid, lin teu katalar dalil tauhid ditalalar dalilna ngan teu dipikiran. Allah aya dalilna ayana sakabeh makhluk bisa ngan teu pernah dipikiran ayana makhluk sahingga teu manggihan kana ayana Gusti Allah. Serius ya serius kan ya. Gitu. Ulah surah serius serius itu. Posoan gitu. Gering naon mana sero? Ngeri gigi alah aing. Gigi motor ge can cager pipiluan huntu maneh milu gering ya. Gigi posoan can cager susul ku gigi maneh. Sabaraha poeun diopna mun cenah. Can diteang. Parah jiga nanya. Gusti
itu waljirmu jeung ari jirim kasyajari eta seperti tangkal wal hajari jeung batu eta tangkal kalapa tangkal gedang tangkal cau lo balin tangkalan cik sok tangkal albiso butuhun karena tempat cicing teu kahartieun akal lamun aya tangkal albiso teu nyempatan karena tempat cicing gitu moal dibenerkeun ku akal mun aya albiso teu nempatan karena tempat KBG pasti nempatan karena tempat atawa hajar batu hajar oge batu oge sarua nyicingan karena tempat cing sok ngagolerna ente cenah teu mah gular-goler kapan gular-goler teh luhureun tempat eta teh nu digoleran ku batu teh pirogun disebutna teh kokosong kodron minal pirog disebutna teh ja teraskeun fa idza qala mangka di mana-mana ngucap laka ka anjeun saha syahsun seseorang inna syajarota nah ngomong nate karena omongan inna syajarota lam ta'khudz mahalan minal ardi masalan inna syajarota sanyana ari tangkal lam ta'khudz eta teu nyicingan syajaroh mahalan kana tempat minal ardi tina bumi masalan umpamana layu sodiku maka teu ngabenerkeun non akluka akal anjeun bidzalika kana eta omongan mun aya jelema ngomong tangkal teu butuheun kana tempat tina kana hidang tuh nu ngomong teh kumang nu rada stres ngomong teh kitu nya bakal kitu cek urang teh naon sababna da tiap tangkal ge butuheun kana tempat tina bumi cing sok aya tatangkalan anu henteu butuheun kana tempat tina bumi teu aya kabeh oge tangkal mah cicingna dina luhureun itu nya kitu ieu ih situ kaharti li anna akhdaha karena sanyana nyicinganana syajaroh mahalan kana tempat wajibun eta wajib sabab nyicinganana tangkal mahalan kana tempat nu aya dina bumi eta teh wajib layu sadiku teu ngabenerkeun non al aqlu akal bi adamihi kana eueuhna tempat teu ngabenerkeun akal kana eueuhna tempat nu dicicingan ku tangkal da tangkal mah pasti nyicingan kana eta disebutna wajib akli doruri wajib akli naon cenah anu kadua aya wajib akli nazori kahartieunana ku akal sabada di pikiran teu di pikiran mah moal ngarti hiji tah kadua wal mustahilu sareng ari mustahil huwa ya mustahil alladzi eta perkara la yusaddiqu anu teu ngabenerkeun layu tasawaru tawa layu tasawaru anu teu bisa digambarkeun fil akli dina akal naon wujuduhu ayana itu mustahil ngaran mustahil mah perkara nu teu bisa digambarkeun dina akal ayana berarti kudu naon eueuh eta mustahil teu ngartieun akal lamun aya mustahil mah kedah naon cep den teu nya da malauna teh kacida kamana wae juragan kudu naon mustahil mah den kudu eueuh masya Allah im dikumahakeun atuh Mang Dan itu aya la yusadiku tegasna henteu ngabenerkeun naon al aqlu si akal biwujudihi kana ayana itu mustahil teu ngabenerkeun akal kana ayana mustahil mustahil mah kudu naon eueuh
Mustahil ge jang sami dibagi dua, aya mustahil akli doruri, aya mustahil akli nadhori. So fa idza qala, mangka di mana-mana ngomong sahako ilun anu ngomong innal jirmal pulania, karena omongan innal jirmal pulania sanyana ari jirimang anu kholin eta anu kosong anil harokati tina usik wasukuni ejeng cicing maan bari babarengan layu sodiku moal ngabenerkeun, layu sodiku henteu ngabenerkeun naon akluka akal anjeun zalika bidzalika kana eta kaul li anna khuluwahu karena sanyana kosongna jirim anil harokati tina usik wasukuni ejeng cicing mustahilun eta mustahil. Layu sodiku tegesna tengah benerkeun non al aklu akal biwukuihi kana tumibana itu mustahil wa wujudihi ejeng wujudna itu mustahil. Taya mustahil akli ngaranna mustahil akli daruri. Contoh aya nu ngobrol pak celengkeung duka saha sorana mah sora Mang Dani, cek Mang Dani teh jiri Mang Iim teu usik teu cici barengan eta teh jirim Iim teu usik jeung teu mustahil pan. Da jirim Mang Iim mah lamun teu usik berarti keur, mun teu cicing berarti keur. Ai pok teh cek Mang Dani usik henteu cicing henteu. Tah mun aya nu ngomong kitu teh mustahil moal dibenerkeun ku akal, bohong maneh teh. Artinya menyatu ke harti gitu-gitu wae. Jadi moal kungsi ngahuleng we mikiran. Menya cenah aya jirim teu usik jeung teu cicing asa kacida-cida teuing kudu mikiran nu kitu. Langsung ngarti kana mustahil na hiji jirim teu usik jeung teu cicing atawa usik ongkoh cicing ongkoh dibalikeun nya. Tadi mah henteu ayeuna mah usik cicing aya tadi mah eueuh usik eueuh cicing ayeuna mah aya usik aya cicing babarengan. Tapi Mang Acil babarengan usik jeung cicingna dina sajaman cik ieu teh leungeun lin keur naon ieu teh keur cicing ieu keur naon ieu keur usik cik sok usik jeung cicing bisaeun eueuh duanana henteu bisaeun aya duanana henteu duanana teu bisa eueuh duanana teu bisa aya bari baba rangga hartos deh naon teh mustahil gitu usik jeung cicing mustahil cek naon cek akal disebutna mustahil akli doruri gitu. Ari mustahil akli nadhori jiga naon contohna jiga eueuhna Allah la yusadiku akluka bi adamihi moal ngabenerkeun akal anjeun kana eueuhna Gusti da Allah mah kudu naon aya tapi kunaon engko Allah teh aya akal maneh nganggap eueuh berarti tibalik akal maneh eueuh akalan nu tibalik teh ja da sabenerna nu boga akal mah kudu ngarti Allah teh naon aya akal teu ngartieun lamun Allah tahayang kaharti mustahil ngaran eueuh di Allah kudu di pikiran. Lamun hayang kaharti ngaran aya di Gusti Allah kudu dipi misi nyebutkeun ge aya ka Allah loba nu teu ngartieun kana ayana Gusti misi anu nyebut mustahil ngaran eueuh aya di Gusti Allah loba jelema nu teu ngartieun eta teh kadinya teh. Mun hayang ngarti ba'da tafakkuri ba'da tafakur matak peupeujeun bisi maneh ngaji tauhid ngalap cukup pedah geus katalaracan kasih target ngaji tauhid mah ulah wa ka eureun satungtung can kaharti ayana Allah mah ku akal anjeun
init ka sawah, init ka kebun, init ka pasar, init ka pasir, kudu mangih karena ayana Allah da Allah teh aya da kebun pasar pasir sawah teh kabeh ge dalilun ala wujudillah nuduhkeun karena ayana Gusti. Nu dagang di pasar menang untung menang rugi, untung jeung rugi nuduhkeun karena ayana Allah. Kunaon nu dagang menang untung teu katuduhkeun karena ayana Allah. Kunaon nu rugi dina dagang teu ngartieun karena ayana Gusti Allah. Padahal kalau nyebut ayat ibarat mun kalau nyebut ayat tapi teu ngarti karena ayana Allah, taklid ngaranna teh. Kamari dibahas iman taklid cek Imam Sanusi jeung Ibnu Arabi, wal muqallidu kafirun, jelema nu taklid dina masalah iman teh dihukuman kafir. Gitu deh. Hartos deh. Matak den saya memohon dengan sangat terhadap Pak Deni. Sakalin ngaji tauhid mah fokus ulang-ulang teuing ame ka harti. Ame ka harti nu kumaha wajib nu kumaha mus sok wihande ngaran wajib. La yutasawwaru fil akli ada ngaran mustahil. La yutasawwaru fil akli wujud. La yutasawwaru fil akli adamu eta wajib aya la yusaddiqul aklu tegasna teu ngabenerkeun akal bi adamihi kana eueuhna wajib. Da wajib kudu la yutasawwaru fil akli wujuduhu ngaran mustahil teu kaharti ku akal lamun aya ae la yusaddiqu akluka biwujudihi akal anjeun teu ngabenerkeun kana ayana mustahil da mustahil mah kudu naon eueuh. Artinya acida we teu kaharti kitu-kitu wae. Mun teu kaharti cirina teu boga barometer jelema disebut boga akal teh lamun faham kana hukum akal nu tilu wajib mustahil sareng mun teu faham kana hukum akal nu tilu laesa bi akilin wayahna lain jelema nu boga akal. Ajengan cenah nu teu ngarti lagi ajengan eueuh akalan. Mun ajengan we teu ngartieun komo sahana santri na bodol santri ngarebu nepi ka teu nyaho kana wajib akli mustahil akli jaij akli nanaonan eta jelema nya cilaka aing ngarepkeun ilmu aing manfaat mun aing mau teh teu ngalir ganjaran teu santri da ngaraji ka aing mini pede pret begitu teh katipu nu kitu wal amiluna kulluhum maghruruna illal nu moal katipu manu bersih hatena nyaho ka Allah. Hiji deui ja wal jaizu sareng ari jaiz huwa ya jaiz allazi eta perkara yusaddiqu anu ngabenerkeun naon al aqlu akal biwujudihi kana ayana ladzi tarotan dina sakapeung wa bi adamihi jeung kana eueuhna ladi ukhra dina balikan anu sejen kawujudi waladin saperti ayana budak li Zaidin pikeun Mang Iim fa iza qala mangka di mana-mana ngomong saha qailun Mang Dani inna Zaidan sanyana Mang Iim lahu eta tetepikeun Mang Iim waladun ari putra jawaja mangka ngameunangkeun naon akluka akal anjeun sidqa zalika kana benerna eta ucapan wa idza qala jeung di mana-mana ngomong si qail inna Zaidan kana omongan inna Zaidan sanyana ari Mang Iim Mang Zaid la walada eta teu bogeun budak lahu pikeun Mang Zaid jawaja ngabenerkeun naon akluka akal anjeun sidqa zalika kana eta omongan la walada lahu wujudu waladin mangkari ayana putra li Zaidin pikeun Mang Iim wa adamihi jeung eueuhna itu putra jaijun wa adamu jeung eueuhna itu walad jaijun eta meunang ayu sadiqu tegasna ngabenerkeun naon al aklu akal biwujudihi kana ayana budak wa adamihi jeung kana eueuhna itu walad putra nu katilu mah naon cenah jaiz akli la naon jaiz akli mah yutasawwaru fil akli wujuduhu wa ada jelaskeun ae yusaddiqul aklu biwujudihi wa ada akal ngabenerkeun kana ayana jeung eta jaiz akli contoh
jika Mang Dani gaduheun putra cek Mang Iim teh dak Mang Dani bogaeun budak kahartieun ku akal. Akal mah ngarti cenah bogaeun budak kumaha kawin ge henteu. Tah teu kaharti sote Mang Dani boga budak padahal teu kawin ceuk adat teu kaharti sote da ceuk adat mah mustahil aya budak bari eueuh inung bapaan. Paham teu Jang? Ari akal mah ngartieun Mang Dani bogaeun budak sanajan teu bogaeun pama. Naon sababna kawasa Allah ngadamel putra pikeun Mang Dani sanajan Mang Dani teu boga pamajikan. Keur ngising Mang Dani porojol teh orok. Geuning tah teh jadi orok budak saya teh budak Mang Dani. Akal mah ngarti naon sababna Allah kawasa ngadamel putra ti Mang Dani sanajan teu gaduh bo. Geuning Nabi Isa oge lahir nyalin ti saha? Siti Maryam. Gaduheun caroge henteu. Henteu. Lain pedah teu gaduh caroge, da teu antel ge jeung lalaki henteu Siti Maryam mah. Tapi akal ngarti, ngarti aku nyebutkeun teu ngarti aing mah Maryam anakan tapi teu bogaeun salaki. Eta teu boga akal teu ngartieun teh. Nu boga akal mah ngartieun sanajan Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah, Allah mah kawasa ngadamel budak sanajan teu boga ba. Itu atau sebaliknya Mang Dani teu boga budak, Mang Dani boga budak pek adukeun. Mang Dani boga budak, Mang Dani teu boga budak, dua-duanana akal mah ngarti. Matak jaiz akli mah kitu, ayatna jeung eueuna kaharti dua nana ngabenerkeun dina sakapeung, jeung ngabenerkeun nyalahkeun dina saka, ngayakeun dina sakapeung, ngeuweuhkeun dina sakapeung. Itu jaiz akli mah. Yusaddiqu ngabenerkeun non al aqlu akal biwujudihi tarotan wa bi adamihi tarotan ukhra. Itu Iim dagang panggieun contoh ai dagang ta'alukna jeung naon untung lin. Iim untung dagangna ngabenerkeun akal tah. Iim rugi dagangna akal ngabenerkeun. Sugan ari kana untung akal ngabenerkeun ari kana rugi teu kaharti ku akal aing nya si Iim rugi dagangna berarti teu boga akal. Mang Acil teh patika temong di lapang kalong jebul teh berita hawar-hawar geus kawin. Akal ngabenerkeun akal karena kawinna Mang Acil. Atau Mang Acil teh datang-datang ka lapang aya jebul teh beja almarhum. Ngabenerkeun gitu. Kitu dennya Mang Dani. Mang Dani ka mana wae ieu rahare cenah hayangeun kawin. Ngartieun akal. Teu kawin-kawin pugu kalah kolot akal ngartieun. Pan ayanya alumni Cibantar oge. Ayeuna teh yuswana 60 mah jigana aya. Teu nikah-nikahnya. Teu kaharti ku akal eta si Haji teu kawin-kawin. Teu bogeun akal berarti nu ngomong kitu dan nu bogeun akal mah pasti naon sababna kawin jeung teu kawinna jelema eta teh hak prerogatifna Gusti. Kawin ku Allah dikawinkeunana, teu kawin ge ku Gusti Allah. Matak jodoh ku Allah dijieun ku urang keur urang jeung jodoh teu dijieun ku Allah keur urang ge ngartieun akal maka dinya. Itu ngartieun akal maka dinya. Matak teu kudu bingung, nu boga akal mah mal bingung Jang. Eta teh nu bingung teh teu bogeun naon? Teu bogeun akal. Mun maneh hirup papange jeung bingung, ciri maneh teh teu ngarti wajib akli, mustahil akli jeung jaiz. Tah kitu we. Sok jelema dagang rugi sok bingung. Nu bingung dagangna rugi teh teu bogeun akal eta teh kitu we geus. Sok santri bingung lamun teu boga duit. Eta teh santri teu bogeun akal eta teh geus kitulah gampang enam. Hartos dennya. Itu asok santri bingung diputuskeun ku kabogoh, asok ulang-ulang asok. Eta teh teu bogaeun akal, geus kitu nama cirina mah gampang.
gagaro rek teu gagaro pokokna begitu eta. Lu boga akal mah ditinggalkeun ka bogoh teh seuri da balas ngarti alhamdulillah itu tah kieu nya ngaji tauhid teh itu kalem deh dan beres saja. Wajib akli, mustahil akli, katut jaiz ak, fahadhil aqsamu salasatu, mangka ari ieu pirang-pirang bagian anu tilu yatawaqqafu eta mika butuh alaiha kana ieu aqsami salasah naon fahmul aqaidi memahami akidah. Naon fahmul aqaidi memahami pirang-pirang akidah. Ieu nu tilu teh dibutuhkeun pisan keur memahami kana akidah. Mun teu paham kana nu tilu anjeun sulit memahami aqaid. Jadi dasarna kudu apal rumus itu, rumus keur memahami aqaid kudu paham karena hukum akal anu mustahil akli, wajib akli, katut jaiz akli. Teu paham kadinya lah moal matak pahameun kana aqaid 50. Eseun patakunu mangka kabuktian non hadhihi salah satu ieu anu tilu wajibatan eta wajib khobar takunu. Patakunu mangka kabuktian non hadhihi salah satu ieu anu tilu wajibatan eta wajib ala kulli mukallafin. Wajib nanti cirian jang wajib syar'i ieu. Mangka kabuktian anu tilu teh eta wajib syar'i ala kulli mukallafin ka jalma kasakur sakur jalma mukallaf. Hartina mun jelema geus baleg tur boga akal tinggal ieu can ngarti kan hukum akal nu tilu bari teu daek ngaji eta teh teu eureun tina dosa. Sakali deui ameh rada dicatet dina hate mun kanyat mah nya disetabiloan ieu teh ameh kapanggih gitu. Sakali deui jalema anu geus baleg tur boga can ngarti kana hukum akal anu ti bari teu daek eta teh im doraka saumur-umur renghap ranyug nu kaluar jeung nu jero penuh dengan dosa. Cok sok teu melangkuma kira-kira berat itu loba jelema nu teu ngarti tapi teu asa dosa. Nalika jelema berdosa tapi teu rasa dosa rek iraha tobatna. Letak ngaji teh jang ngaji adalah tobat. Mun jelema teu daek ngaji dosana loba atuh iraha katobatanana. Aing cenah da teu maling, salot henteu aing mah da. Salot tara judi online henteu. Nya aing dosa. Ari eta maneh teh nyaho kana wajib akli mah lain dosa. Dosa eta teh juragan. Abdi can paham kana hukum akal nu tilu, can bisa ngalarapkeun kana aqaid anu 50 ieu teh can bisa. Jampe teu dosana teh ku daek itu teu ngaji mah geus hampura. Jelema putus sekolah teu naon, putus ngaji jang ribuh. Tapi kelas sabaraha maneh SD, tapi kelas 5 teu naon, teu jadi masalah. Tapi sok di hari ininya tinggal iku anjeun jelema zaman ayeuna. Era keneh teu tamat sakola. Kapan aya wajib belajar 9 tahun. Malah lamun teu kuliah teh rarasaan teh asa gengsi teh morosot. Papanggih batur teh ising rarasaan. Da batur mah S3. Innalillahi wa bagian ngaji euy. Kadang ieu keur ngaji. Siap mu. Bulanan di Puncak Siti. Iya jeger mana weli kad itulah. Jebul si malaikat itu. Abi bade ngabadalan cenah.
Nah gitu ya. Itu patakunu hadhihi salah satu wajibatan ala kulli mukallafin min dzakarin wa ungsan, min dzakarin ti lalaki wa ungsan jeung ti awewe. Itu li annama yatawaqqafu alaihil wajib yakunu wajiban, li annama karena sanyana ari perkara yatawaqqafu anu mikabutu alaikana maknon al wajibu perkaraan wajib yakunu maka kabuktian itu mak wajiban eta wajib. Muncul usul fikih mah la yatimul wujub illa bihi bahwa kewajiban mukallaf nyaho kana akidah nu 50 keur nganyahokeun akidah nu 50 kudu nyaho kana hukum akal anu til, maka nyaho kana hukum akal anu til ge hukumna naon? Wajib. Nyahona kana akidah wajib ngan keur nganyahokeun akidah anu 50 teh kudu apal kana akal hukum akal anu til, maka nyahona kana hukum akal anu tilu ge yakni wajib mustahil katut jaid wajibun eta wajib. Bal qala balik tangga dawuh saf Imamul Haramain wallahu a'lam bissawab.